Terima. Berapa? 5 ribuan dua. Botak. Motor. Mencurigakan gitu. Wah, oh. Man, eta buah-buah. Ieu man anu ti keluar ti penjara, nu cek maneh teh. Ya tuh cang Silikidi. Silikidi. Oh, eta bener. Heuh, Nang. Hei. Naon tuh mana teh ngaluros wae tuh. Sabar atuh. Kunaon di maneh ngalamun kitu? Lain urang teh asa dosa kasih sarkuip ieu teh. Ah, dosa panah naon? Kan harita manehna keur ngojek digaranggu ku urang duaan lin. Oh, heueuh sih. Da maneh itu nu kos letna mah. Can ge indit, ongkos geus menta dibalikeun. Padahal maneh teh can mayar ongkos lain. Nah, maneh menyalahkeun ka urang, apaan maneh? Nu dita urang nginum eta naon tah? Cik monyet nu di botolan. Ya tuh maaf. Bisa tuh ayeuna cong kumaha ayeuna? Jong ka sarkuip lah yuk, minta hampura, urang asa teu ngeunah hate ieu teh. Nah tuh mah yuk. Woi. Rek kamarana, urang ka dieu maneh mah arindit. Nah, jelas si eta didinya teh tadi maneh. Betul, tadi gaya mah di dinya. Teu kadeuleu eueuh jelema tadi mah da. Da beungeut juga simut batu ngajelog luhureun batu. Ah, sama sok aya wae, Wok. Tah urang rek ka sarkuip euy. Ih, eueuh si Sarkuipna ge Kemana? nyaba. Wah, nu balik sa teh. Bisi teu percaya maji gue tempo ka ditu. Nyoba ka mana emang? Ka Jakarta. Wah. Jakarta zona merah kan, Wok? Oh, heueuh nya euy. Kumaha tuh? Saya nama cuang daroakeun we, mudah-mudahan si sarkuip di ditu sing sehat, sing ageng milikna. Amin, Wok. Mudah-mudahan mah sing ulah kena ku corona lah sarkuip. Yo, tapi Wok, maneh apal tuh? Henteu da can bejaan ku maneh. Yo, waktu urang kabejaan. Oh. Ayeuna keur kasus virus corona kieu, ku pemerintah narapidana loba dilepaskeun. Wah. Balik atuh sa teh. Balik. Wah, tuh Wok, ayeuna mah kudu waspada euy jaga lembur teh. Heeh, bener tak? Heeh, bener euy ki carana euy. Wis lah daripada ngabahas nu kitu digaji hanteu. Mending kene marahin PSU aya kawan ieu weuh. Bet hayu. Heuh atuh bet der yuk. Kalawan maneh? Heuh sok. Bari atuh. Iya tuh. Rek main PS? Hayu. Kala. Wan sia modalnya. Nyobet duka aing mah teu apal naon. Aing saeutik atuh sia teh. Bah, sautik tapi bau. Parit tas ngadahar ieu tah naon? Tolenjeng aing teh jadi beuteung ki. Daguan deui aing modal heula. Daguan di dieu aja sia teh. Sakeudeuh. Hati-hati kakak. Watuh. Geus we man, si Ewok mah kagak nyusul ieu. Ayeuna mah cong main PS heueuh. Terima. Berapa? 5 ribuan dua. Botak. Motor. Mencurigakan gitu. Wah, oh. Man, eta buah-buah. Ieu man anu ti keluar ti penjara, nu cek maneh teh. Ya tuh cang Silikidi. Silikidi. Oh, eta bener. Heueuh, Nang.
manuk planet areueuh kamari teh dagon teh. Pageuh tageuh. Yeuh, tak urang bakal diomongkeun di lembur pahlawan. Soalna naon? Ngebeunangkeun bangsat. Wah, bener. Siapa tuh? Rasa penjahat. Dulurnya penjahit. Dasar penjahit bukan penjahat. Dibalik sarap. Dibalik sarap. Ih, lain kitu. Ih, lain gitu. Ih. Ih. Geus ah. Telepon lah Pak Lurah. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Kunaman? Pak Lurah ka dieu geura? Aya ieu kasus. Oh, ini OTW. Tuh. Ini teh mah. Pak Lurah. Nah, tengah ge acup dinas nih kan? Ih, pan hari libur atuh kudu gaya. Oh, nyala salah. Gaya ti mana eta make sendal capit gitu? Tah, sendal mah nu kieu tuh casing song atuh. Naon cuangki? Tah heuh eta jiga eta man. Lah, geus ah. Kieu Pak Lurah. Urang teh jeung si Tata tas nangka penjahat. Tapi geus talian ku urang teh Pak Lurah. Emang tas ngelakuin naon ya? Tidak melakukan apa-apa, cuman dia seolah-olah seakan-akan menjadi Penjahat. eta. Cik, sahaya gimana? Buka. Kak, bantuin tak? Hitungnya Pak Lurahnya. Sok. Pak Lurah ngitungnya. Sok. Dah, abi mati-mati kana butuh. Sok. Benar, Pak Lurah ngitung. Sok, Maman. Hiji, dua. Woi. Naon ieu teh ngurumpul ke jelema Wok. Moal nih ninggalkeun aing kacai sakudu. Lila tuh maneh mah. Ieu naon ieu? Yo, Wok, urang si Tata tas nangka penjahat. Balik. Ayo. Wah, ieu. Ieu penjahat ya? Heeh. Ayo buka atuh maskerna. Kumaha nih? Iwas ku abi Pak Lurah. Mangga, Wak. Lila geuwat. Hah? Ieu masih sarkuip atuh. Sarkuip? Heeh. Udah. Pan mana teh kamar teh di Jakarta. Nah, balik ka lembur jadi penjahat kieu tuh. Ye, mang lain jadi penjahat. Urang itu nyawa jauh di talian kieu kan baliknya, Pak. Turuna ojek. Urang teh susulumputan bisa dituduh membawa penyakit corona. Oh, parah Jakarta zona merah gitu. Heeh. Atuh kayak gitu masalah paham, Man. Ih, datu dapa pas turuna ojek si ieu teh drak-derikna mencurigakan seakan-akan seolah-olah menjadi Penjahat. eta. Ip, kunaman lain gitu carana muntas di Jakarta di zona merah mah. Tah, Ip teh kudu nama langsung ka desa laporan heula. Didata di ditu teh. Tah, pamitos eta engke karantina 14 poe. Paham. Nya nging kalau susulumputan kitu. Tepat tadi nama mite ribet. Paling ribet tadi nama bite. Oh, Ip, jadi orang mih tersalah paham dan empo maneh seakan-akan seolah-olah menjadi Penjahat. eta. Ya, tos atulah kayak gitu mah. Atuh si kumaha Pak Lurah? Ieu, nah ieu mah di karantina we 14 poe. Nya, Ya, di situ. masuknya. Ya rek jalan-jalan heula yeuh geus gaya kieu atuh. Ya tuh. Mau ngajak. Oh, alah. Ya, Yuk. geus sok urus we tamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matu wok yuk. Kan tadi rek main PS. Main PS di tadi karantina heula. Oh, heueuh nya. Bawa. Kamana? Udar. Bawa ayo lah. Udar. Yoi, korek. Capek-capek si talian. Oh. Tapi anak nang nyolong deui. Yuk, bisa lempang Lin. Ayo. Iya, dengar ini semua itu. Tapi carlok. Padang deui. Aya. Naon ieu wok jeung naon? Syukur. Saya di karantina namanya naon deui. Cumanya di dia tuh mana? Iya teh sakit teh geus pangalusna. Hotel punya di Iya hotel. Gratis. Hotel mah kudu mayar. Geus we isi pemungin mah tuh orang nu di karantinana. Hah?
Di pandek main PS jeung urang mana mah. Geus buru masuk. Wah. Gila. Kunci atuh. Aya ieu kalau. Lawan. Wok, main kunci, wok. Saya. Dadah Iip. Hei. Ip, keluar Ip. 14 poin ya? Kakak tuh joget ada tuh si eta, cumpit. Namanya mah. Aduh, udah banyak kita aja. Karena ayah iya tuh datang kieu. Ya aing dibetot ya. Ya anjing kelor. Tuh. Naon cuangki? Lah eta bisa jadi mil. Man. Naon ieu teh ngurumpul ke jelema wok. Mana nih aku naik modal dadak. Modal. Mau dilepaskan aing. Wok buka wok. Ini dulu ini memang ahli saya yang seri wae.